Terakhir ieu mah patarosan menang tah henteu nikahan bapa nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barakali sia mah teu ngaji meureun. Cintrek sia ku aing cerina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah. Nu di negara urang mah teu diperlaku. Sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul, lain negara Islam, tapi negara demokrasi. Haju kumaha tu cenah kiai cicing di negara demokrasi atuh teu kumaha anakan biasa. Incuan biasa. Masalah ke di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna, pangheulana ka sorga pamarentah. Mun teu jujur teu adil, pangheulana ka jahanam. Sakitu. Kajen kira urang kuari mah lantaran negara urang teh baheula dijajah. Kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka. Bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, urang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah deuk ngadirikeun negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, nagarana demokrasi hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain leutik-leutik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali. Lamun harita deuk dijieunkeun negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid, jalbul masolih, saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Eta mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh naro
neraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum lamun diaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan ai ikhwan teh ukhuwah islamiyah patali jeung agama Islam bahasana ge ikhwan ku anfusakum wa ahlikum nar ahli. Jadi itu dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia. Mun harita urang ieu nagara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Di lain bae negara urang nu dijaga tetapi lain urang nu aya di negara urang ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barangku urang ditilik-tilik ayeuna demokrasina ge geus teu demokrasi. Jadi okos bahasa lembur mah okos, lamun bahasa rada keren mah semu, lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi leumpangna mal beres. Jelema ge mun semi moal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana. Ai urang mah urang gunung. Urang leuweung. Sapira di mana saya lahir? Ketos. Ya ada pentanggal awi gayawan. Saya lahir di mana? Delan. Lebih parah. Saya kobet. Salukaran itu tuh orang lu bermual jauh. Sakola dage tetara ramat. Kuari ge ijazahna di dahar berit sapotong. Itu berlaku. Orang gabung teh jaho. Paling jahona kok pabrik kuari jadi aya pengurangan. Orang mah jahona ngan sakitu doang. Kok jalan teh dibangun-bangun. Orang mah jahona ngan sakitu doang. Kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi. Jadi parahal orang mah nyaho sakitu. Teu nyaho kan nu maenkeun politik, nu maenkeun ekonomi. Tah, mending nu nyaho tah mending nu henteu. Henteu, kos urang tentrem, adem ayem. Urang geus teu nyahona naon, waktu perang mah jakabehan. Berangkat tuh masalah geus urang mendingan kieu bae hirup. Teu nyahona naon. Wayah pilkada dibere duit nojos. Oh teu mere duit ulah. Wayah pilgub mere duit tojos. Teu mere duit ulah. Insyaallah bangkrut negara. Bangkrut atuh negara. Teu boga wawasan gahar. Tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae, ieu eueuh kemajuan. Hayang urang boga Banten maju. Minimal kubah jadi nararae ka luhur. Makam jadi nambahan di sisi jalan. Paraeh meureun jelema. Ya bajulah. Nah, urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khousyah. Pilihan Kiai Haji Fudoli. Tetep bae kos kieu.
dia umroh ke disekupi ke pajar bener bente sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae sebagai bagian setik dog gitu mantap. Nah ieu kan kieu bae kuari ku Rano Karno beneran di Banten ayana jadi kieu bae ya sugan aya berubah henteu aya berubah tiga-tiga aja apa endek diteruskeun lalakonna kieu tinggal tanya pada rumput yang bergoyang eta lamun orang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten beulah sa Indonesia heulana cok gerak urang berwawasan ka hareup supaya urang lamun zarah talalenter mengenaheun urang sangheuk kuari zarah lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta encana naon kotak geus goprak can ge macam Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing aja Masya Allah teh si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan namun aing di ditu geus ku aing bambu runcing kaluar-luar ke deui ku aing belut sia jeung aing nu paeleh paling beres geus aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah gat lain kitu tah jawara tah pas kitu yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk kudu tadarru hidmah kudu hidmat ieu mah khidmat kumaha atuh urang geus ila hadratin nabi koprak nih belah sini nih koprak Fatihah ieu ka mana ieu komo di ditu mah di Syekh Asnawi mah Masya Allah tidak boleh ziarah kalau belum ke sini enggak boleh arwahnya juga kabur sararial jasa aduh Gusti Allah datang ke saheuk kurang ziarah teh Masya Allah ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu. Nah iyalah subasa nu bisa ngaberesan terus eta kan naon gitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah batur bangenaheun urang zarahna saha anu bisa ngarobah jalan timimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae nya sugan ngagedean jante kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh keur ieu loba tangkal kayu bari areueuh nah iyalah jara dipikiran kan ieu negara urang negara Banten teh eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kuari teh keur ngamuk urang kumaha carita kitu keur ngamuk Syekh Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham teu ja anak tah di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda nu orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu ge loba ieu
Iya termasuk Incu Maulana Hasanuddin terkutuk iya. Tak kurang diceritakan Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah tah iya Banten lain lalagaan tapi kuari koski hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan sohiron wa batinan. Tah, ieu cerita negara Indonesia lain negara Islam. Termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten. Eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat. Kresidenan Banten. Kuarima dek nyaritakeun hukum-hukum maling di negara Islam. Lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat. Anak maling nu bapak, bapak maling nu anak, geus caho hukumna. Kumaha cenah Kiai? Atuh sia mah pohoan bae sih. Karena ke kamari. Lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejengan geus dicaritakeun atawa barangna barang teu rejengan geus dicaritakeun kuari lamun maling nu aya di Baitul Mal negara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal perang bagi sebagian humus ke Baitul Mal jelema maut ahli warisna mbah asupkeun ka Baitul Mal lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh ieu geus dibagi ka hak-hakna masing-masing sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin jang naon teh kamaslahatan muslimin teh bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan mun kuarima, gorong-gorong, jalan, etalah jang kamaslahatan. Atawa jang sedekah, fakir miskin. Ieu ngaranna Baitul Mal. Tuh. Di urang negara demokrasi bae ge dana sosial gede di urang dana sosial di haji bae gata di haji di zaman Pak Harto datang ka kuari 1 triliun sakumaha cenah ge 1 triliun geus ulah nyaho bae mentak murikak bulu mantak munikak bulu mangkaning tertulis kan didinya perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohara jasa Masya Allah dikamanakeun eta sok aya nyaho ulah sok aya nyaho tenang bae si urang mah dagang masak paeh geus beres ya nah di ditu aduh nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana ieu lamun di negara Islam di negara bentuk khalifah atawa bentuk amir
atawa sultan eta negara-negara Islam ngaranna di urang meraja baheula terus presiden tuh nu raja teh Arab Raja Abdullah Raja Fahad Raja Abdullah kuari mah Raja Salman geus ganti deui Raja sa emang sia mah lain poe teu nyaho ai poho mah urut nyaho poho ieu mah hati aduh Gusti Allah tah geus pajak urang mau caritakeun negara Islam mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha kan kanyawa negara can kebal keruntuhan negara Islam Utsmani Turki kakarak sabaratus tahun can kebal lamun ti zaman Raden Patah baheula can kebal di sarua bae nya kuari demokrasi terus bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi wah geus acak-acakan lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak kieu bae masalah artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang atuh geus geus kieu beukeur carita rusak lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua Indonesia mah rada deres mana rada deres da alhamdulillah teu bisa diadu domba paling adu manuk adu kotok teu bisa diadu domba urang mah terusak ieu dele Suriah dele Yaman geus pugu Baghdad lain lalagaan Cina urang mah sakieu alhamdulillah kamari geus hampir-hampir kuari deres deui tapi encan aman bener di negara urang ge encan lantaran hayang lempang kan di negara tapi tetap mandeg ieu negara teh politik teh jalan lamun nanyakeun ka camat teu jalan naon teu nyahoeun nya nama tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teu nyahoeun nya nama sebabnya nama nu jalan teh duit politik mah teu jalan emang jalan teu nu lempang duit atuh beda aing nama acuana kadinya asal duit lempang lain negara teu lempang ekonomi mah mandeg 185%. Wow, loba amat. Ngaleuwihan teh mah kiai cenah. Dileuwihan ku aing seutik. 180 derajat. Mandeg ekonomi ni kukumaha ge kajian kukumaha ge. Mantap pabrik-pabrik kula waduh. Macet pabrik. Aja kudu kumaha? Masalah. Emang kieu nang Allah, cek ilmu tasawuf nang Allah beres. Selesai masalah. Kayak para rai. Tungguan malodarna bae. Ya Soeharto ge nusa kitu gagana pae. Komo ieu leutik itu pae. Maksudnya pae kabeh ge. Teu leutik teu nu gede pae. Siapa sok aju sinis bae. Pae. Tapi lamun berusaha insyaallah aja KBG kumaha urang pokos urang di rumah tangga rapi terapina kumaha urang ribut bae urang ieu aing mah ribut bae heran cak jana teh ieu di rumah tangga aing mah geus kesel cak lalaki teh aing ge sarua cak pamajikan aja ieu kumaha tuh coba tuh bener tuh gagahan pamajikan aing kurang kumaha balik lagi bisa rahasia mulai guys gara-gara jana tak balik nah sekali dah balik ka imah ker udang-udang eta kan ngaranna bibit ribut minta duit hese
tapi bibit ribut panu gitu aya keluarga jelo mana Zaid maling harta nu aya di Baitil Mal. oh iya Kuki Zaid harta nu aya di Baitil Mal teh dipaling kabeneran harta nu aya di Baitil Mal teh geus dipasing-pasingkeun. Ieu sebagian jang masolih al ummah ieu jang sodakoh nu ieu mah jang zawil kurba wal masakin geus pasing-pasingkeun kan di Baitul Mal tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur zirroi pemimpin anu boga wawasan nu ka mana arahna nu leuwih manfaat jeung leuwih urgen kadinya etalah pemimpin. Contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, contoh kedua Sayyidina Umar, contoh ketiga Sayyidina Utsman, contoh keempat Sayyidina Ali. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin cekan contoh eta tah pembagian Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur. Kemudian Sayyidina Umar asup kadinya teu rek ngatur di pareuma. Lampu na di pareuma. Teu make lampu. Tanya ku sahabat, "Ya Amirul Mukminin, ieu para rekamat." Oh, masalah. Atuh mantak naon lamun dicaangkeun. Panjang kepentingan umat kula mah ku hari henteu keur utar atur. Geus kulantaran teu utar atur berarti kepentingan kula sorangan. Atuh haram make lampu. Tah coba teangan bupati nu kos kitu tah. Gubernur nu kos kitu teh aga. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Muringkak bulu urang ngadengeun. Tuh ketika dibagi-bagikeun jang fakir miskin kumanehanana langsung didatangan di samping nu lain-lain nyana digawe manggulan teh Sayyidina Umar. Allah karim. Tapi sahebat jeung sadahsyat Sayyidina Umar anu sakitu luar biasana adil lah moal aya tanding lah geus menang poin nu moinkeunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar cek Ibnu Taimiyah mah Sayyidina Umar teh gede bohong. Mantak eta sing hade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah. Nyana teh geus nyawad ka Sayyidina Umar, nyacad ka Sayyidina Ali. Terus hade urang kuari jig jadi Wahabi, jig jadi Muhammadiyah, jig jadi Persib eta. Bacaan kitab Ibnu Taimiyah, nu kitab baheula nu akhir hayat mah sebenarnya ada di Sunda Jawa. Lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade Ibnu Zawj, Ibnul Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang teh. Zaid maling harta ti Baitul Mal. Kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun. Jang ipatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di Baitul Mal atawa dirham duit pun gua mah ieu lamarina brangkas saking sieu tah duit jang masakin. Kemudian ku Ki Zaid dibobol nu Ki Zaidna lain termasuk masakin.
Ki Zaid mah jelema sugih, gabobol harta Baitul Mal nu insirop da jang masakin, berarti jana maling harta masyarakat nu nyana bagian di dinya. Kumaha? Ieu cek di dina. Wa man ari Ki Zaid saraka anu ngabobol mal Baitul Mal harta Baitul Mal. In puriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li taifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid lain termasuk golongan masakin tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata adalah pelaku pembobolanana potong leungeun beres Zaid tuh. Wari dibalikeun mafhumna Zaid termasuk kana masakin kemudian ngabobol harta Baitul Mal nu dibobol kunyana jang masakin sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana tangkap setelah tangkap diadili setelah diproses bahwa harta Baitul Mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk Thaifah masakin sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin maka Ki Zaid aman. Teh kudu dipotong. Palingan we habak. Masalah. Di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman teu kudu dipotong di akhirat salamet palingan habak. Gitu. Siapa tinggalin lengkah tahu keur ngomong nu tinggalin hatu batur jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah nu mantak aya gedung Muhammadiyah nu mantak aya universitas eta teh hasil pembobolan insyaallah hasil pembobolan insya jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh teh mah kerja sama babari teh mah kosin geus lain rahasia teh kudu kos kitu mah ya Allah ya Rabbi. Cenah kiai nyaho bae leletikanana aya dana jang pembangunan syiar agama masjid pondok pesantren yayasan kemudian eueuh anu nyokot-nyokot DPR turun ka kiai maksudnya kula nunjukkeun proposal aya geus ke dipoto ku kula jang tanda bukti kula nunjukkeun ya oke nyian pondasi foto thread jieunkeun proposal 1 miliar ya dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana pembangunanna gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah ieu sia masuk aju jeung sedikeun aing. Sia mah 800 juta eta ngahiang.
Siluma atau di ditu teman di Kalimantan lain di dia meleuwih dasar deui. Aya nu 200 juta dibikeun 800 kahiyang, 500 dibikeun 500 kahiyang, aya anu 700 dibikeun 300 kahiyang, macem-macemna mah kumaha obrolannya na bae. Jeung kumaha kaleulesan hate si sang DPR eta bae. Emang nyana nu nyin, nyana nu ngabobol, maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang. Emang aing teu nyaho. Deuh. Memes ge aing heula atuh nyaho. Yang tayang mah geus kitu tayang. Tah, nu jadi masalah, kiaina doraka apa henteu, DPR-na doraka apa henteu. Wallahu alam, asana jahanam kabeh. Aduh Gusti, Indonesia urang ya Gusti. Indonesia urang. Gusti lah. Lamun dicarita-caritakeun. Ulah kaget. Namun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran, lain nang di kantong nyana, ai podol sero nang di kantong nyana. Teuk ceuli aing dua anakna, teuk ceuli aing ye. Hayang nyaho mah geus sia. Ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji. Aing nyaho jasa. Serem kadengena bapak anu ngabangun masjid. Ini negara urang. Haju salah. Itu salah. Daripada di ke Belanda ke. Daripada di ke Amerika ke. Mana yang dibangun ku urang. Ku cara kos gitu. Pinter tak jelema kos gitu. Pinter lah sanajan lain duitnya. Nah pinter. Haju kukula lamun di bejaan usaha sabara masjid atuh nyaho jasa kula. Di Banten Pak Anu ngabangun wali bejakeun. Ya atuh dirangkas ya warauh. Panegelan siawa rauh, diserang siawa rauh. Ya, waduh, tak bisa di kantong aing. Mantap begitu aya seorang pejabat kakula, pejabat inohong di luhur. Waduh kayaknya, alhamdulillah kula keur ngabangun masjid. Sabaraha biayana? Sekian. Wah, ampun Bang, mantap amat, Bu. Hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun, tek. Nyerep. Teu ka dia ku ari. Teka dia aja nama kipodal di tengah bagian. Paragsana aing teu nyaho bener. Deuh atuh nyaho aing. Ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa. Lamun bisa tuh endeuк aing ge. Wah. Ieu salah satu contoh. Bobolan di negara, masya Allah lobana lain lalagaan. Bobolan teh lobana lain lalagaan. Ieu teh geus aya 3 tempat bobolan. Mun ku urang dicaritakeun muku boleh caritakeun. Ngan teh etis, bawa nu bisa di daerah jang naon. Ka bobo sungut aing. Bisa moal, Pak. Hayang tungtung nama ka aing deui bae. Pangieunkeun cenah kiai proposal. Siapa ka becus eueuh, Pak. Guys karena itu baik mantak dikorupsi lah. Nah, ieu keur carita perkorupsian. Asal rapi di negara, cara ngabobolna jeung korupsina aman, insyaallah. Tetapi sing hade nu dibobol teh jangka mana loyogna nu ngabobolna saha? Awas ta eta tah. Loyogna jangka mana ieu dana nu ngabobolna saha? Ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah. Sieun. Tapi lamun kieu mah ieu, wa. Ieu dana jang pembangunan masjid, pondok pesantren, bisa. Aya jasa. Kemudian tadi keluarkeun. Nu mantak tadi keluarkeun boga rencana lain pemerintah. Dek dibilukeun. Ongkos baz zakat. Lah teh kan aya masruf pada Al-Qur'an. Ditu aya kiaian sabenerna nama di luhur. Tetapi kon teu sesuai. Pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat. Nu mantak kaju teu percaya deui ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah
zakat kabeh ka pamarentah. Tah teu kudu dipaksa, tapi sebab kewajiban. Asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu. Lantaran jelas masrofna. Ja aya dina Al-Qur'an. Kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna. Loyogna ka mana? Masa urang ngazakat tajul ka bupati. Jadi berarti urang ngazakat dicokot ku bupati. Jadi bupati teh nyokot zakat urang. Ridho henteu sia. Aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho henteu. Aya geus bupati ngazakat ka sia. Ih, peuceut habak teh bupati. Ieu keur carita ieu mah negara urang bok-brok mun aya bok-brokna tah kos kitu. Ieu mah ala kadar nyaho bae heulana. Atuh sabaraha hesena sih tampung zakat jaya kiaian di dinya. Menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang. Bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin. Masya Allah karim. Mantap sok aing geter hayang jadi bupati ge kos kitu tah. Aing atuh pilih atuh ku sia aing. Aduh. Aja kuku ka mana? Ka mana ieu zakat? Cenah dibagikeun BHS jeung kiai bener henteu sing ngabagikeun kos kitu. Atuh kiaina muina sing bener. Dia takol sia di akhirat. Emang aing teu neuleukeun, aing cicing bae geus neuleukeun. Neuleukeun make mata batin. Jeuh. Ya ka mana loyogna pan aing teu kabagian. Tuh, siap dianggap baturnya apaan? Pugu aing makanya maksudna. Ieu rusak negara, rusak. Geus, ulah leuwih jero deui kos kitu. Eta kakarak satu bagian. Beuh, can nu lain-lain. Beuh. Nyaho. Ya pendapatan Tangerang ge atuh nyaho jasa. Sabaraha na nu dipotong sabarahana emang kula teh insyaallah kula nya. Insyaallah. Kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang. Aing urang Benteng. Jeuh, babarengan yang sing cek Benteng baheula. Atuh nyaho. Pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha? Kabehna sabaraha? Nu ditulis sabaraha? Nyaho. Emang ditulis kabeh? Henteu. Jadi eta DPR nu nyaho? Jahanam. Geus DPR mah ka jahanam kabeh. Aing usul ke di akhirat. Diusul Gusti jahanamkeun. Emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoeun jahanamkeun Gusti. Abdi saksina. Deh emang gua haus gitu. Pancena kieu sombong sama aing we ya sombong. Ente sekedar nyaho kerusakan doang. Henteu rekna naon. Eta Tangerang, encan Serang, can Pandeglang. Rengkas betung. Bandung, Karawang, Bekasi, munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh. Adak aing hayang jadi presiden tah kos kitu teh. Dek di beneran ku aing mah da duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggeussan geus cukup lah aing mau nu ieu bae geus dah. Atuh leuwih parah tuh ku waduh emang beres teu. Tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah. Matak ceuk lagi maning nu nyaho maning henteu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu. Jijah heuh jadi kieu itu kakarak saeutik dibocorkeun. Komo mun bocorna boleh. Ye, sial cenah ieu. Jawara mah geus golok bae goblok ge. Kan kitu lamun dibocorkeun tak kerusakan negara. Jawara mah geus kieu bae goblok tolol. Ajuna mah pamajikan bae pan. Eueuh nu itu nu aya. Jawara mah kos kitu mangsak-mangsing. Anak bae di depak. Cak anak nanaon dia? Aing greget ka pamarentah. Heuh, greget ka pamarentah si gue aing anu di depak. Eueuh depakeun aing. Ya keur carita. Ya padahal aya pertanyaan ieu.
Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ieu kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikihkeun. Jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sakiga urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana saha nu dae perang siap. Saeutik ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebal sana Gus Dur. Mal kebal ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain kitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan orang dipaksa kuari geus larut sehingga orang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan orang padahal orang maca Quran orang maca kitab sehingga lamun urang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi haju salah henteu kumaha sih kiai ngomong itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan ieu nya aing pajar provokator deui ieu bakat keur ngaji supaya jaho maksudna supaya paham doang tah geus kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani Yahudi terutama teh setik kuari geus larut kuari apakah urang berekonomi secara Islam henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan ku nyala supaya asup riba. Kajen ku kumaha ge. Lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian nyana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa titah nuturkeun nyana embung-embung ge. Urang nuturkeun beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli baheula mah urang kembali mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Beli gincu bank kuari. Beli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae gini. Allah. Usolli Allah. Tidak khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, saya takbir sholat si jadi adzan. Puyeng aing. Ini negara. Nah, ini cerita fikih mah kos kieu. Ieu kan diceritakeun kenapa
Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabannya hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedang kuari kan nu bisa digawe kan awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Iya lah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saat anu ngabangun Yahudi. Senapan eta aya mang haji anu mang haji duitna nang ti mana tibang. Yahudi tibang. Bang boga sa negara. Cina, Jepang asup ke Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan ka debak. Moal nyana. Kudu make duit negara. Kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit timbang. Nah, udah sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tak. Artinya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh, Cina anu palalintah. Beres, tah. Atuh tah teh lain di kantongnya nak duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama teu maju balik kan bukan itu masalah. Jadi orang nu bodoh. Perekonomian. Kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti. Lah atuh urang lembur. Eta ge kuaing dibabarikeun bahasana. Mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh sia leuwih teu ngarti. Engge kadang teu ngarti. Eta mah supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, kuari kieu. Tak Indomaret, Alfamart, kabeh. Nusa nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres. Kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah, nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah teh bangkrut udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu. Nek dimaksudna ge dibeli jual kunya. Dibeli kunya wah barang dibeli buat deh. Artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik. Urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung. Kuari mah nyana boga pabrik, nyana nu ngajual. Parah kuari. Parah Indonesia ieu kerja ditakeun ka bangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos gitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi? Cenah lupa Haji, ya, kerjasama, engke nama dijual kajian hukum hage, nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun karena taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun karena barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun. Berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana. Dah. Berarti gua geus dikuasai kan ku nyana ekonomi. Timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot kunyana kabeh dibawa ke negaranya. Nyeri hati orang. Nyeri lamun urang nyaho. Kok bisa kos kieu sih? Sistem nu aya di negara urang. Komo kuari Cina datang ke urang. Nu nyeun pabrik nyana, karyawanna nyana, ai urang nonton deuk nanaonan. Kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana. Urang nonton, kan di urang ge loba nu teu gawe. Kok nyana kabeh sih? Ieu kumaha sih? Tuh hese. Awas tah, mulai tah siga ada tah. Sistem salah. Nah, ieu keur carita. Memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik, ya memang politik dagena nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana.
Nah, iya, lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah nggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Ada kumaha tuh? Aja ada kumaha. Urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi. Mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik, lalaki keluar. Awewe. Woi, kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ibu bahkan lelaki. Itu bisa cewek. Cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat. Kontraktor. Awewe. Nimbris. Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah. Lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi, lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan, demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas. Sebab di negara Islam mah lain gitu. Kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari. Oh salah satu negara orang. Wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosial. Tinggal ente bendu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Cenah teh mah kulo mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai we. Nah, lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah. Aju jang sajang aing. Aju kumaha tuh teu kumaha. Atau lebih berat emang kok situ berat iya cerita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang matak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantak cek lagi tadi ge maning ngarti maning teu tuh maning teu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bawah pinter teh embung maning bodoh belah cenah kiai betah cenah bodoh mah kabeh diskuari bah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi timimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak kitu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can nyorang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing Asia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese
kos gitulah disebutna itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing bae sih? So protes bae sia mah. Atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh. Terakhir ieu mah patarosan menang tah henteu nikahan bapa nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barakali sia mah teu ngaji meureun. Cintrek sia ku aing celina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapa nikahan ibu. Tugas nikahan mah bapak kan nu jadi anak geus teu degan geus bae. Paling turun nikahan sorangan paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan gitu. Naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ke akahan teh seakan-akan digadekeun. Ieu mah tasbih pondok atuh sia. Seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh. Orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus. Eta mah pikiran we Gusti atuh lah. Jadi nikahan mah kolot kan nu jadi anak ge mun boga. Untuk boga mah tuh ulah sunah hukum. Sebab lamun eta orok eta budak maot can diekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang. Teu bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus. Lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana. Urang dahaga marak hayang nginum. Bunga luar biasa. Kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapagkeun engke kabita luar biasa. Kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri. Komo anak dengdeuleun mata. Keur meujeuhna leleng ka halu. Lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga ini bandingan jeung eta nyeri tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna bahkan sanggeusna urang dipapag kemudian urang ka sorga lawang sorga pinuh ku budak sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna
Sanggesta panggih teh diceklan bajuna dipurantengan ku eta budak dia bawa ke jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana kahalangan kabeh jelema teu bari asup lantaran lobana jelema nu mrek mah budak nu rek mapageun indung bapana. Tuh untung jadi sebenarnya mah asal waktu keur maot anakna ulah ceri ulah sedih maot anak alhamdulillah ceng celengan ieu di akhirat mun bisa mah kakana ge kena bae deui. Aduh, masya Allah, rugi. Untung jadi lamun orang boga anak maut, boga anak maut, boga anak maut. Tuh ibu dah kene di akhirat. Mun kuari makan di kabe. Nah, anu nyieun instruksi kabe bakal titah tanggung jawab engke di akhirat. Jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabeh cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabeh teh kos kitu. Mun kieu mah ulah kena boga anak kabeh bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah. Lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia. Kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya. Sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka. Teu boga keyakinan ka Gusti Allah, sia ge nang Allah nu mere daharna. Ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu salakina teh aing mah sia di kabeh teh lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ya. Awak cia ieu. Bau obat ieu. Haram tah kabehna teh. Haram eta kabeh. Geus kajen atuh aya sia mung boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masya Allah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama. Mentek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh. Okos kuari invest daging. Tak eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah. Ieu mentak dibahasa babarakali riba keneh kos kitu mah atuh. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jaronaf anta kos gitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jaronaf anda. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaronafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging, dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheuh nya. Ah moalah kitu tah adek teruslah kagok atuh sabodo sia. Tah mah sabodo tah mah kos kitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los. Mandak nenden di dinya datah lampu hurungkeun curug dikiekeun coba sia curug panas dan teu sia cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh angke dibeulem panas ya awak
keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mapan ngerenye. Eureun mulai. Ai habar ti babaturan doang mah haram. Wah, haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pannya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai, barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana. Hon teu tah haram. Tuh pan. Ki oplo tah ki Golkar takos gitu. Cak aing Golkar beng. Oh nu haram kiai Golkar mah halal kabeh. Bendera Golkar engke berkibar di akhirat. Alhamdulillahirabbil ka neraka. Ulah pajar ka surga. Insyaallah ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan. Jol ieu riba, jol ieu riba, jol ieu riba. Urangna daek bae. Antak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah raot. Eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang. Ya Allah.